Betawi para tamu pengunjung objek daya wisata di Pasibalu Isek. Alhamdulillah Betawi bisa sebelum dok wulung atau akrab di Nararaga atraksi wisata adat budaya Desa Kudu dengan judul acara Nyawang Tapak Siwa Dina Jibar Cicabar nyambung wakongan tali paranti karuhun dina hidup bebarengan ciri paranti budaya Parahia pilih kebang di grup seni beluk reok dodo bulu anu alhamdulillah dina hijau kanggo ajamu pengunjung wisata aja kaguan seni anu labi dekasumsi anu mana rombongan Siguri biasa hibur kapal bagi sadayana kangge vokalis belumna tetapi jurus sekar belumna aya akid aya disakedegeunana aya Abah Karmita oge disampeukeun anak aya Bapak Ujang Suminta minangka tukang irona alhamdulillah disejeran ku Bapak Juru Kunci oge juru tabuhna aya Bapak Dirman Bapak Eden Bapak Didi Supriyadi laksana Bapak dan Bapak di sadayana hapuntenna pun sadibeuring sakedik anu Bapak Gon dina ieu belum mudah-mudahan ieu narasi janten pangaling kangge urang sadayana anu mana ieu mangolpikeun Bapak belum 20 kuring nyona pikeun baladaya anak incu tuturuyan buyut pajajaran Sumedang Lara dadaran mengincikan diri anu sajati ning insun medal insun medana nu datang tika santukan dunia berbawa jangan sejarah gue tutung pusat nu lawas jarang diteang nu anggar lantaran jama belum kerja di pajeluk ngandung pitutur turun jangan maslahat kerba pada menang kerbegal di pakumaraan bahwa hirup awaras gusti lebih hirup pada manusia sabanda sariksa silih wawangi lan hirup ning goreng langit waras tumakaning rahayu woni tumakaning samamet nunyandi cicing nae bae numaringkan setelah dada